Masya Allah mantap kurang inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget baik kuari geus mararaot kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaeun ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya teleungi tah hate teh eta nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun munda balik menta teh mah eta dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga